myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pepenak deui dina channel Yopi Andriana dina acara ngaler ngidulnya. Hapunten sateacana sanes abi kumawantun, sanes abi sok bisa, tapi nami lagi ngaler ngidulnya, ieu malah ngobrol we nya santai. Dina dangetanena bade ngajelaskeun perkawis kecap basa Sunda nu langki dianggo, disangkina teh teu aya gitu. Contona warna we ayeuna pink. Rata-rata jalmi lamun nyebatkeun warna pink pasti ku pink. Padahal eta komo bahasa Inggris, bahasa Indonesia na merah muda. Bahasa Sundana nyaeta kayasnya. Dina warna kene aya deui ungu. Ungu teh pan bungur. Dina warna kene abu-abu eta teh kulawu. Pelangi rata-rata budak oh itu teh pelangi padahal sanes katumbiri. Dina susunan organisasi tah lamun nyebatkeun sekretaris rata-rata sekretaris padahal mah eta teh sanes tapi girang serat. Mun kerajaan muludan sok nyebatkeun MC. Mari kita panggil MC. Nah, ayo cuang panggil MC. Padahal mah sanes MC, tapi panata calagara. Atenapi panumbu catur. Aya deui penelitian. Eta penelitian teh kan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda mah panalungtikan. Aya deui tentang kalau menurut saya, eta menurut saya teh aya bahasa Sundana. Bahasa Sundana teh bawiraos. Ai bawiraos teh menurut saya. Jadi seueur bahasa Sunda anu langki dianggo kusabab disangkina teh aya. Padahal mah bahasa Sunda mah beungat. Sagala ogen bisa dibahasa Sundakeun. Contohna we kerja sama, rata-rata teh ku kerja sama. Padahal kerja sama aya bahasa Sundana, nyata gawe bareng. Maka hayu da bahasa Sunda teh hese. Hese teh nu tara dianggo. Upami dianggo mah eta teh moal sesah ngan intina mah panginten upami aya anu ngalereskeun teu kenging bendu. Sakitu hungkul panginten ti abdi mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you